diriku ada suka, ada cinta. Gembel. Komandan teh karena ingat tanah ka imah kuncen teh arek nganternya. Nyari tak kena kemari can beres-beres kayaknya. Tadi teh mun aya maneh mah bewok urang ka imah kuncen. Beungan manehna ayeuna mah kepaksa komandan kalumanda sorangan. Ulin we ka sawah. Arek ngurek sugan we anu diurkan teh. Lain belut menangna. Menang emas. Kahayang eta mah udah kahayang. Mungkin ka imah parete gitu. Nyem urak ting boga enting teu. Di bumina aya mah nya parete teh. Mudah-mudahan aya ngenukeun urang kalina. Si Amel ya kerjaan komandan ya. Oh ya Gusti. Kita geuning siga aya paretena. Bauna aya tuh parete. Nuju nyemur kemang. Assalamualaikum. Parete. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak RT. Assalamualaikum. Ojo aon, dasar budak. Ya komandan. Menito ngomong-ngomong cicing we. Atuh komandan teh ngomong kek kumaha kek ke Pak RT teh. Pan tadi ge kitu Pak RT. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak RT na we budeg. Naon dan asra ruas Bade namut urak komandan teh gaduh teu. hah? Nah, aya ngajak rapat aya kiwari ieu teh. Dasar Pak RT belagu. Sanes rapat Pak RT. Komandan teh rek nginjem urak menang jadi kana rapat. Oh, aya keur naon kek? Cok nya laguan kedeung dinya. Aya. Nya Pak RT. Kade salah nyanak ku komandan di antosan di ditu ulah lah meeting. Ya coba eta ya Allah ya Gusti kalau mau wara gaji Pak RT. Sanes ra gaji Pak RT. Nyem urek. Kabangetan pisan. Apaan ieu ra gaji? Da keur naon atuh komandan? Lain ra gaji. Asal menilo tanggapan sama no lisamen. Oh, nginjem urak. Aku minta tadi nginjem urak gitu lima kanan ra gaji. Geus baru aya urak mah. Urak di mana teh? Pak RT mah kebiasaan ngomong gitu karak nyamung. Ieu urak nu kieu urak nu kieu ra gaji. Jauh-jauh atuh rek nurak ka sawah eta ngiem urekna Pak RT. Sok ngiem urak jeung ra gaji yeuh. Tah. Kada sing bebenangan ya. Pak RT rek ngiring ka sawah. Tuh urang urek bebarengan. Boro-boro ieu lagi candi kiki acan da gaji oge. Pipusingan. Assalamualaikum. Oh, itu si ontohon baru ngaleos. Ada satkom dan kejual. Toh deui enak tinggalan komandan teh. Ngait, urek kana naon ngait. Ngait. Kana kolor. Mun si Amel mah ya Allah digeulis teh. Tapi siga aya itu. Oh, ya Neng Amel ya udah. Komandan disampeurkeun atas laut tempat-tepang. Hai. Komandan. Komandan tiasa ngiring calik teh. Mangga. Leres ya teh. Ya. Teu ngawagel. Teu. Absen teh ngawagel. Kabogona gaduh bebek ja. Tacan. Aduh. Alhamdulillah. Lagi can gaduh bebek. Terus tiasa calik. Mangga sok. Pokoknya satu komandan. Oh iya. Segala urak di bawah itu. Calik geulanya komandannya. Kira atunya Pak Komandan. Pak. Bapak. Aya naon komandan itu budak kuring ngomong komandan labu. Tuh jadi labu lagi. Komandan kabur.
gagal. Gara-gara parete. Aduh, Gurawil. Aduh. Gatot pedus. Tuh gara-gara parete budak. Tapi ayo bungana oge. Bisa ngobrol jeung si Amel. Komandan nih. Tarik murut lah. Malu lah berarti. Bagus nih, aduh bener imah gara-gara parete apes ting komandan berapes tapi alhamdulillah tuh selami tuh sebar berapa bulan karak tepang deh kita jeung si Amel jangan komandan ya Gusti kali dinya oke lah coy ya bari murek heula sudah we kenging gabus si Abah si Umi teu gaduheun lauk karunya ayeuna komandan berjuang arek murek tah ieu nih tupana mah aya teh dia nya astagfirullahaladzim neangan liang belut teh jeung palalawur di jalan teh paling mana nya neangan liang belut teh aduh sugan we atuh geuning aya dua eta urak teh mempar ranjang teh pasti ieu mudah-mudahan ya atuh komandan tah kieu ngabuntelkeunana supaya kenging gabus sugan we aya liang belut tah dicobian aya nih liang dicobiannya lah komandan Bismillahirrahmanirrahim nya ieu liang komandan naik diurekan sugan we atuh disangut kuno ageng aduh eueuh eta si belut olok-olok upan teh meni hayang ngepai slauk atuh mau disangut-sangut tiga zaman iraha ge sugan 1 tahun 2 tahun atuh da komandan kala di darat murakna eueuh kacida Gurawilna geuning mun masukna mun bali dieu mah pasti disangut gabus atawa belut di kita bener Bismillahirrahmanirrahim barang jebar jebur jebur barang jebar jebur jebur barang jebar jebur jebur wah sia disangut kudu gede mudah-mudahan gede gede gabus mah wah kudu dijampe mah itu komandan ya jebar jebur jebur barang jebar jebur jebur Abah Umi ageng komandan yang menang belut teh Kemana si komandan? Si Rete cenah ngurak, belah mana ngurak mah? Dan komandan, wah mana? tinggali bewok aduh komandan dia akan ngurak nih ya meni gede kieu atuh tulungan komandan bewok Tuh geuning si komandan teh. buru guys pakai batur wah bisa kudu lepas sampai ke deula bisa kudu lepas iya gede lain gabus aduh bewok Aya hanas poporose. Astagfirullah. Bisa dijual ke parete. Sabelah mah. Bisa sebelah oge dijual. Bisanya. Bisa alhamdulillah tadi nama. Bae teh lauk gede. Aduh rek. Ngaliwat. Iraka deh. Pan bieu kuring geus di parete majarkeun teh cenah komandan ngurak cenah. Matak disusul ku kuring teh ka dieu. Da bewok mah komandan. Maksudna batur karesa. Untungna aya bewok bieu. Aduh. Tuh komandan labu dia kotor. Aduh kacidana bewok tuh. Kalah menang nu kieu atuh kemaikeun kieu ge. Wah, Gusti Allah. Lumayan nu kieu ge. Itu urang gede hareup enak. Komandan rek ieu lah bersih. Tarik kumaha enak terus. Tah bewok ke mana geus di dieu? Oh nya tapan kuring teh aja nyamper ka dieu. Maksudna naik bebarengan jaga atau rek Lain jaga janji kamari teh geuning. oh ka imah kuncen. Oh, urang ieu. Oh.
Saya teh naon ah. Are ka imah kuncen. Ayeuna mumpung urang salse soalna Lain. pan. Oh deui komandan teh nyari tak naon ka imah kuncen teh. Astagfirullahaladzim. Eta apaan lin hayang laku? Tadi panggil Amel. Respon harus kok ini majikan Asal misalkan ieu waktu Amelnya sakit tuh. Sakit kita. Assalamualaikum Amel. Amel kumaha teh? Hah? Waalaikumsalam ya. Jawab dah dulu. Tuh selama tepat-tepat. Nyawa aja ada merenang Amel teh orang Islam atau ngajawab. Atuh aja ngejawab salam mah itu urang heureuy. Orang kewe lah orang di ditu ngobrol. Lah, kayak nama kotor. Mandan kudu mandi kan. Udah, Camplang. hei, iya bawa bebenanganna. Nah, mau kuring mau gitu. Malaku sih kan nama. Komandan Mike. Diceun we ka ditu. Woi. Dan, woi, kurang ajar.